tos dijepit ku abi enak teu ah. Mah karena cik pamilikan rokok lah. Meuli wae rokok maneh mah be aku duit teh pake meuli rokok. Nah, mana urang mah bisa barang gawe atuh aya teu ngarokok mah. Heeh, ngan hasil gawe teh be aku pake ngarokok eureunnan gerang ngarokok teh. Hese atuh belagu ngarenan rokok mah mama ge ngantara eureun eta ngarokok. Ira teh urang ngarokok urang macan pernah ngarokok. Ai penting eta dengan ngarokok nu bapa mama mun perembeun ta. Lain deui atuh eta mah beda. Aya naon ieu mah rame kieu ieu teh? Aya naon? Eta bapakna ca eureunnan ngarokok gerah lieur. Dah hese atuh urang ngarokok teh bener teu. Tuh atuh babari aya ngarokok mah. Kumaha carana gitu? Kieu carana. Mun ada ngarokok, si rokona cocolkeun lah kalau tai hayam. Terus sesep tahu nggak hayang ngarokok teh kitu we jeung kitu. Tah, kitu carana teh kadenge teu. Nya. Teh. Kumaha si bapak teh geus eureun ngarokona? Manjur pisan aslina eureun langsung. Mantap ena mah euy maneh ngarokona eureun euy keren gagah. Mantap goblok. Memang eureun aing ngarokok mah. Emang naon atuh ena masalahna? Masalahna aing jadi kecanduan nyesep tai hayam. Heeh, jadi si teh unggal poe ku aing disiapkeun tai hayam jeung cai kopi. Dasar jelema rebel mana mah. Geus lila rarandaan meni eueuh nu bisa ngasupkeun acan. Rek diasupkeun sorangan. Sagara retek. Geus teu kuat itu yang diasupkeun. Kumahanya? Minta bantuan ka Pak RT. Sugan Pak RT na aya. Pak RT. Esme aya naon? Pak RT ka dieu heula geras kedah. Rek naon? Ka dieu ih. Pak RT, kan abi teh tos lami ngajanda. Bisa teh Pak RT pangasupkeun. Aduh. Kumaha tuh Esme? Ya, da urang mah suka pamajikan. Lamun ku anak urang, si Roni. Yang satu Pak RT si Roni weh. Suka dieu pangasupkeun gitu. Geus teu kuat. Ini terfokus kieu. Roni. Aya naon Pak? Aya naon? Kada sagadel nih tolol-tolol wae di kolot teh. Aya naon Pak? Dia. Lain ieu si Esme cenah geus teu kuat. Hayang diasupkeun. Wow, hayang diasupkeun. Hayu di mana hayu? Yeuh. Eta we atuh di ruang tamu. Da mana moal lila si hayam, bapak rek ke bareng heula. Oke, siap Pak. Neng, Roni. Ya siap. Hayu atuh, Roni. Mantap. Goblok si Roni. Tidak tadi kakak asup. Mas Bareres. Enggak asup pernah Roni. Entos Pak RT. Kumaha rasana cenah? Pak, rasana seret. Nya atuh rada seret. Kan cincina gitu suami teh diangge. Sebagai masih kenal. Pak RT. Oh, Esme sok nonton video gitu geuning. Nya Pak RT, esme karek apal lamun di tojos ti luhur teh bakal Kumaha Esme? bakal keluar teh heula. Oh my god. Tapi saapal abi mah lamun disodok ti handap nu teh keluar teh. Mana Esme Ih bener Pak RT. Sok tinggali filmna. mana
Nya nonton film kita duaan atuh. Duaan atuh Pak RT, beh langsung dipraktekeun. Hayu atuh. Hayu Pak RT ka bumi da di bumi teh aya sasaha. Dasar RT goblok main sikat wae ku aing gerbeg si anjing ka ditu. Ngalikeun. Hayu atuh Jus. Pak RT rojok atuh Pak RT etana Pak RT tah etana Pak RT. Keula tuh Esme. Da liang mah kena pas. Eta pas mapan aduh. Sekedap aduh. Heh sia kalian ya goblok sia. Saha nu keur mesum? Urang mah keur ngomekeun wastafel nu mampet. Ningali bener ya teh. Tuh tingali geus kaluar ayeuna mah nu mampetna. Sia otak teh mikir teh masuk teh. Sia. Pak RT. Kok sami Pak RT di dieu? Tos abi mah tadi di dia. Keur diteteh kikituan geuning tah. Aya naon Pak RT? Iya bere kasih bapak aya teu. Bapak mah itu keluar kota. Dia baru datang nuju liburan di Pemimikna. Cantik di bumi teh aya sasaha. Ai Pak RT kunaon kayak senam. Hayu atuh urang senam. Da di bumi nuju teh aya sasaha. Ai Pak RT kunaon atuh? Eta hieudeun aing ka tince kumaneh. Maaf Pak RT. Aduh, kumaha atuh Pak RT? Teu kumaha. Tos dijepit ku Abi, enak teu Aduh, enak gini jepitannya. Goblok si Rone jeung si Esme malah resum jero imah. Padahal mainna teh can kararawin. Dobrak waing sia. Hei, mana kermasumnya? Saha nu keur mesum? Status marane anak ku aing digerebek sia. Gara-gara naon kan gerbeg aing. Heuh,